Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisuna anu satiasa tuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng neangan Bapak bagian kaopat. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Min Resmana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Memang kaharti ari kitu jalan-jalan mah kuring ge teu nyalahkeun urang dieu. Kalawan pamentana sorangan Jaka Winaya cicing sababaraha poe di Parakan Serang nganjerekna di imah Ki Jatma. Basana mah hayang neuleman kaayaan pakumbuhan urang Parakan Serang leuwih tinu geus dipigawe samemehna. Selang sawatara poe ti harita. Geus sakitu lilana urang campur gaul nu kasep tapi asa kacida teu merenahna kuring teh tacan wanoh saha sanyana nu kasep teh. Nah aya perluna eta teh pikeun anjeun. Is puguh we perluna mah. Hade atuh ari kitu mah ceuk Jaka Winaya bari imut. Ari ngaran mah kuring teh Jaka Winaya ari pamatuhan di kadaleman. Baruk di kadaleman benar kuring teh putrana Rama dalam Galinggasura. Ki Jatma ngembang waluh mireng katerangan Jaka Winaya kitu teh sanggeus kitu cong bae manehna nyembah bangun ajrih pisan. Nada ampun abdi anu hina teh anom wireh sakitu lamina parantos lancang kasalira bari teu tiasa nampi sakumaha kedahna. Teu kedah dicarioskeun deui ari larasan eta mah Pak Jatma. Abdi bakal kacida ngarasa bagjana upama di aku anakku bapak. Taya pembenganana anom ari anom kersama ngengken bapak kajalmi sapertos kieu kaayaanana. Satuluyna mah duanana ngawangkong kawas bapak jeung anakna nyaritakeun sakurnu kaingat harita keneh. Ari pasoalan bapak sareng Kangjeng Dalem kumaha nya anom? Sawios ku abdi urang bereskeun. Ku emutan mah Kanjeng Rama oge bakal ngartos kana maksad bapa anu saleresna. Nuhun atuh anom sataajana oge nanging nah anom teh bet hulang-hulang bae sapertos aya anu diemutan. Ditanya kitu ngan siak bae Paroman Jaka Winaya teh bareureum kumaha teh rek kitu. Da eta pertanyaan teh geus nyigeung bagian nu panglemesna tina ati sanubarina. Aya rasa aneh anu samemehna mah tacan karasa. Ari Ki Jatma imut mirenges samara polahna Jaka Winaya teh. Abdi teh keur mikiran pikahareupeun Pak. Pikahareupeun nu biheung kumaha behna. Tapi da bapa mah yakin yen anom bakal ngahontal eta anu dipiharep teh. Naon ari bapa? Bapa teh ngora heula anom tur bapa ge nyaksian sagala rupana. Salami anom aya di dieu ceuli bapa teh geus tara kadenge deui dedengean anu matak nyebit ati sakumaha biasana. Langkungna ti eta panon bapa anu geus ruam teh bet kabeneran keneh mireungeus sahiji hal anu pohara endahna nu tangtos ku anom mah langkung-langkung karaosna. Jaka Winaya tungkul pikeun nyumputkeun semu kacida ngarasa eraeunana si horeng Ki Jatma teh geus nyahuan kana rasiah atina. Teu kedah salempang anom sapanjang bapa aya keneh mah anom teh tetep kagungan batur nu bakal bumela demi kepentingan anom tanpa pamrih. Hatur nuhun Pak, abdi ngaraos regreg ngupingkeun kasauran bapa mah. Nanging abdi teh teu boleh bingung margi keur kitu duanana teu lemek teu nyarek da puguh geus pada ngarti. Geus kitu duanana teu lemek teu nyarek da puguh geus pada ngarti. Sang putri naha bet nyiksa anjeun bet nyang cerikan anu teu acan karuhan kajadianana. Kacida anehna eta pertanyaan teh jajaka atawa naha anjeun teu uninga yen kuring teh lili ibarat hiji lauk nu teu daya teu upaya nyang hareupan ucing nu lapar. Upami ieu mah upami aya jalmi anu nyieухkeun eta ucing sarta merenahkeun eta lauk dina balong sina bebas laluasa kumaha kinten-kintenna.
Jawabna teh ngan ukur ku hiji tetepan kitu gen teu lila daduanana tarungkul ngarasakeun dagdigdugna angen masing-masing. Kitu pisan mimitina teh awal kajadian nu ngalantarankeun Jakabinaya rada lila cicing di Parakan Serang. Sarta dina waktu-waktu eta mah poe teh asangan saciet pisan panon poe teh asa gancang nakar lumakuna. Ari juag bentang geus mimiti getihan deui. Nya ieu pisan pasualanana Jakabinaya teh geus katarik asih ku wanoja simpenan ramana, bingung lain memeuesan Jakabinaya teh. Ti kadalaman manehna teh dititah memeres kaayaan di Parakan Serang. Tur eta papancen teh geus direngsekeun, tapi hanjakal bet nimbulkeun pasualan sejen anu teu kurang-kurang taklirna. Kumaha Pak? Naon anu sakedahna dipigawe ku abdi? Taya jalan sejen Anom kedah muli heula ka kadalaman kanggo ngalaporkeun pademelan Anom sakumaha papancen teh. Walar sabalakana sakur patarosan Kangjeng Dalem unjukeun ka anjeunna yen Bapa parantos sadar kana sagala kasalahan Bapa serta bakal enggal-enggal dumeheus ka anjeunna. Sae atuh Pak, enjing abdi bade mulang ka kadalaman. Leres pisan Anom, kitu kedahna ulah hilap tepangan heula memeh angkat teh. Piraku poho atuh Pak, ayeuna pisan abdi bade nepungan anjeunna meuni ngagidig lempangna ka pamatuhan. Ka pamatuhan juag bentang teh awahing ku hayang tereh nepi. Hayang geura amitan dumeh rek mulang heula ka kadalaman. Lamun samemehna juag bentang teh ngurubut Cisoca alatan mikangewa urang kadalaman Sukawana, ayeuna mah merebay milih teh dumeh rek ditinggalkeun ku urang Sukawana. Teu rea cacarita duanana oge tapi leuwih ti 1000 ucap keurentes hate nu patepung mah mutuh matak sugema pisan. Ulah mangmang tong salempang, kakang teh pasti mulang deui ka ieu tempat, ceuk Jakabinaya meh ngaharewos rada haros-hos. Nya harita pisan kadenge aya kuda ngajerehem di buruan dina waktu nu duaan keur ngucapkeun katineng sosonoan dumeh rek papisah. Bus bae patih anggana abus ka eta imah bobohan kitu biasana ari roronda ka Parakan Serang teh. Sakedapan mah ngahulang mireungeuh eta kajadian teh bari kitu teh pikiranana muter terus nyeh manehna imut lantaran asa manggih jalan pihadieun gura giru pisan leos bae turun deui ti imah teh celakana kuda biur deui ka Sukawana. Sajajalan teh teu weleh umat imut bae awahing ku bungah ati. Ari Jakabinaya heran lain memeuesan mireungeuh pamolah kipatih kitu teh tacan ge kaburu tumanya atawa ngahormat sakumaha kuduna kanu dipikolot bat geus leos deui bari semu rusuh pisan. Gelis, kenal henteu kanu bieu teh? Kan tenan we kenal mah. Kapan eta teh titahan dalam sarakah teh? Anggana jenenganana mah Pati Sukawana eta teh. Nah hanya betrurusuhan pisan puguh eta nu jadi pikiran. Nah hanya betrurusuhan pisan puguh eta anu jadi pikiran akang ge. Lang deui malikir mikiran kalakuan patih teh. Sakituna deui gelis. Nabat hantem teuing di pikiran. Meureun boga keperluan sejen we anu pohara pentingna. Kadewe eulis di dieu nya. Enjing akang rek mulang heula ka Sukawana. Ngagugu pakarapan mah juag bentang teh meuni hayang montel bae seunggah ditinggalkeun ku panutan. Tapi kumaha bisana kapan keur ngemban papancen meuni laun pisan nyebut manggana oge. Sabot balik di Parakan Serang teh patih anggana henteu boleh bear budi awahing ku senang hate. Kumaha teu rek kitu kapan cikeneh tas manggih pikabungaheun. Anak kieu mah rencanana teh piraku make rek gagal da sasatna dibantu ti sisi ti gigir teu kaerong we mun kudu nyalahan teh. Ari harita patih anggana diutus ku Kangjeng Dalem di piwarang maluruh kaayaan di Parakan Serang. Nah Jakabinaya teh geus bisa ngarengsekeun papancena atawa henteu? Da eta geus rada lila Jakabinaya teh henteu mulang-mulang ka kadalaman. Nu geus teh tera bae Jakabinaya teh geus hasil memeres kaayaan di Parakan Serang. Kaayaan hirup kumbuh di eta lembur sabiasa bihari deui.
kawasa memeh maranehna boga tekad ngabantah kanu marentah. Buktina basa Patih Anggana ngaliwat ke rakyat teh arep pisan ngabagiakeun ka manehna sakumaha biasana kagegeden. Puguh we ieu teh matak hareundag Patih Anggana ku beresna deui kaayaan di Parakan Serang, hartina geus leungit deui hiji tataheunan anu tadina mah rek dipake keur ngeupanan musuhna. Sanajan kitu katugenah Ki Patih teh kaubaran ku tetenjoan di imah juag bentang teh ku sareretan oge geus tetela atuh yen antara Jakawinaya jeung juag bentang teh geus aya tatali batin anu hese mukahkeunana. Duanana geus pada geget nya ieu pisan nu ngabungahkeun ka Ki Patih teh. Manehna terangnya yen dalam galingga surat teh pohara kabungbulenganana ku juag bentang kari-kari ayeuna beunang ku Jakawinaya anakna pribadi. Tah anak jeung bapa teh adu harepan ayeuna mah. Juag bentang di tengah-tengah, Ki Patih rada beh sisi. Ieu mah tetela nguntungkeun Ki Patih matak lancar kana rencanana nu geus disusun dina waktu anu sakitu lilana. Kulantaran eta datang-datang ka Sukawana teh geuwat bae ngadeheus ka kadalaman kalarasan deui Kanjeng Dalam oge nuju ngantos-ngantos Patih Anggana. "Kumaha Patih?" saur Kanjeng Dalam bangun panasaran. "Tiwas Gusti." "Kumaha Patih? Nah Ki Jaka teh teu bisa meruhkeun urang Parakan Serang. Nah atuh lila-lila teuing cicing di dinya. Dupi kaayaan di Parakan Serang mah parantos sabiasa deui Gusti. Rakyat parantos henteu wangkalang deui. Malihan pun jatma oge parantos sasadu ka jisim abdi. Sareng janji bakal enggal nada portobat ka salira. Ara atuh hari kitu mah Ki Jaka teh tetela geus bisa migawe papancena. Memang geus karong yen manehna teh jelema anu beunang dipercaya. Tapi naha Ki Patih bangun sedih." "Kumaha teu bade sedih Gusti? Da abdi teh kalintang ngemutanana kana kapentingan salira." "Kumaha teh ieu teh? Eta sun kagungan teh. Hah, si juag?" "Laras Gusti." "Ari kitu kumaha aya kajadian naon?" Sang putri teh masih tetep aya di Parakan Serang. Malihan katinggalna teh wuh sehat tur bohono bae. Namung awon teu kapiunjuk Gusti aya hiji jajaka anu neuneun katineung ka sang putri. Dugi ka sang putri teh hilap ka salira anu sakitu mika asihna." Kanjeng Dalam maning orejat nguping laporan Patih kitu teh. "Nah nya eta teh Patih, henteu akon-akon maneh teh. Teu aya gunana abdi ngabohong, abdi sorangan anu mireungeuna." Sang putri teh nuju silih rungrum sareng jajaka teh. Kurang ajar. Sugan maneh nyaho Patih, saha mangkelukna eta nu cucungah ngaganggu mustika ati kaula." "Deda ampun Gusti," ceuk Ki Patih melas-melis. "Jadi maneh ge nyaho nya? Cing sok omongkeun, saha anu geus ngahina ka kaula teh? Saha eta jelema doraka teh?" Abdi teh salempang bilih salira henteu percanten kana pisanggem abdi. "Nah Patih, saha?" "Eta jajaka teh taya sanes pun Jakawinaya," ceuk Patih bari tuluy tungkul bangun ajrih pisan. Ari Kanjeng Dalam ngembang waluh bangun teu percaya kana caritaan Patih, pamenteuna mani euceuy ngebrehkeun bendu anu pohara. "Asana moal aya deui kadoraka anu leuwih ti eta. Lamun nya teh mah si Winaya ngalakukeun peta kitu. Nah maneh teu bohong Patih." "Naon gunana abdi ngabohong? Nya nyawa abdi tandona saupami pisanggem abdi henteu leres." Kanjeng Dalam nyalopa dina pangcalikanana semunah nai taya tangan pangawasa raraina pohara hieumna kurawed haseum poek lir langit nu cedeum ku pihujaneun. Damelna ngan yang saya bae bari mes-mes gogodeg ret deui ka Ki Patih anu tumungkul terus ngarahuh kawas nu ripuh. "Kudu kumaha kaula teh atuh Patih?" sur Kanjeng Dalam sanggeus ngajejempe sawatara lilana. Tapi Ki Patih ge teu ngajawab.
asa pabolit pisan soalna teh. Kalah kumaha bae oge kapanja kawinaya teh anak kaula. Tapi naon anu dilampahkeun ku manehna estuning pikasebelon pisan. Kudu kumaha atuh kaula teh patih. Saupami jakawinaya sanes putra salira mah nyata aya sesahna abdi ngasongkeun bong bolongan ka salira. Nanging ieu mah kedah kumaha nya abdi nyanggem. Memang kaharti pikiran maneh teh patih. Keun atuh urang pikir-pikir heula bae da puguh pasoalanana pohara ruwetna. Leres kitu langkung paos tinimbang langkung mantep tindakanana. Nya heug atuh geura reureuh we ayeuna mah kapantas lumampa sakitu jauhna. Permios atuh Gusti, ceuk patih anggana bari mungkur ti payuneun Kanjeng Dalem lewas ka kapatihan bari bungangang malang mulintang. Sepi jempling kaayaan kaputren teh rehe comrek kawastaya pangeusina para badega anu biasana mah aya limana sagawe-gawe bari sarempal guyon gogonjakan ti kamarina keneh geus dititah mulang ka saimahna ku Dewi Mayang Sari. Sanajan hareraneun oge para badega teh teu nyaritana naon nu puguh mah atoh nu aya da bisa reureuh di imah teu kudu capek gawe kawas keur di kaputren. Da parentahan Dewi Mayang Sari mah manimeh taya beakna. Ari ieu dititah baralik sarerea sanajan ngan saheulaanan ngan sawatara poe lilana teu wudu nimbulkeun kaheran dina ati masing-masing. Nah bet kitu aya naon ieu teh? Tapi eta pertanyaan teh henteu meunang jawaban. Nya lantaran taya para badega teh anu mata kaputren sepi teh da ongkoh rada jauh perenahna ti kadalaman mah. Harita jandela-jandelana oge narutuk nya kitu deui panto-pantona nilih kana kitu mah kawas jeung nyana teu aya pangeusina. Padahal di jero kaputren anu sepi teh aya duaan nu keur masinikeun sahiji hal pohara husuna nepi ka mopohokeun kana kaayaan sabudeureunana. Nah laras eta kasauran paman teh. Betos paman deui bae. Nah laras kasauran kakang teh. Da teu aya gunana ngabohongan enden mah. Kakang terang ku henteu dibohongan oge. Enden teh moal nolak kana paminta kakang. Ulah bedas teuing atuh nyariosna. Baru enden teh ngaraos risi milih katohyan ku caroge anu tambelar ka garwana. Sanaos caroge enden teh luhur pangkatna, nanging kakang yakin yen enden teh tebih tirasa sugema sanes kitu geulis ceuk nu lalaki. Ari nu istri ingguk bari imut leleb pisan. Saterasna kumaha maksud kakang teh? Urang nikah bade naon deui? Nikah kumaha tiasana ari teu kedah salempang asal enden ngabantu kana tarekah kakang. Kakang teh geus ngijir nepi ka bubuk leutikna asal dibantuan ku euli sagala rupina ge moal burung lancar ceuk nu lalaki bari nyawel angkeut nu istri. Kahartos enden kahartos namung teu kedah nganggo namung pokona mah enden kedah ngartos nyeri ti lalaki kedah dilandongan ku lalaki deui ti kapungkur enden teh didamel kekesed ku caroge. Cobi kakang naros saha ari biangna si Jakawinaya. Terang ti mana abdi mah? Geura eta terang-terang kurunyung bae anakna geus sagede kitu. Ari si Jakawinaya teh anakna ti Nyi Sumirah urang kampung Tenjolaya. Kawasna enden ge emut keneh kapungkur si bandot kolot teh nilar nagara mang bulan-bulan akon-akonna mah rek moro. Muhun emut abdi oge. Ta nyaharita manehna ngeukepan Nyi Sumirah teh nepi ka boga anak si Jakawinaya cengeng. Nu lalaki nyaeta patih anggana netep leleb kanu istri nyaeta Dewi Mayang Sari garwa dalam Galinggasura. Sakedapan mah teu cacarita kawas nu keur mikiran eusi eta babadamian anu sakitu pentingna. Kakang teh tresna ka enden piraku teu karaos. Kakang teh manglebarkeun ka enden bet ngamonyah-monyah yuswa anu upami parantos kalangkung teh moal tiasa diwangsulan deui manggawe emut sing paos. Kakang teh banget nya asih ka enden. Teu langkung kumaha kabijaksanaan kakang. Pokona mah caina herang laukna beunang
asal ulah jantan diributan bae abdi mah. Tah leres kedah kitu. Kalaresan ayeuna teh si bandot keur pohara riweuhna lantaran aya hiji pasualan alatan tina kasarakahanana sorangan. Naon teh engkang? Si juag bentang aya nu ngarebut. Kutan, saha nu ngarebutna teh? Nu ngarebutna teh hiji jajaka nu jauh tangeh, leuwih ngora ti manehna, leuwih kasep ti manehna. Saha eta jajaka teh? Jaka Winaya. Jaka Winaya, leres eta teh. Memang salaresna. Tuh kapan sakitu ngemplongna jalan sorangan urang teh. Tadina mah kakang ge rada pawur yang harapan eta jajaka teh. Ari ayeuna salah-salah manehna ge bisa miha ka urang. Geus barang tangtu. Upama Jaka Winaya balik teh bakal disiksa ku bapana sorangan. Nya di dinya urang laksanakeun maksud urang teh. Ah, ku pintar geuning engkang teh. Berbawa asih ka enden eta teh cuk patih anggana antep pisan. Tur eta nu keur baradami teh henteu terangeun yen sagala kalakuan jeung caritaanana aya nu nangenan. Dina waktu Dewi Mayang Sari nitah balik ka para badega teh aya hiji badega anu teu nyahun kana eta parentah teh. Da manehna mah keur aya di imahna pedah anakna keur gering. Harita anakna teh geus rada mending atuh leos bae manehna ka kaputren rek digawe sakumaha biasana. Barang nepi ka kaputren kacidaheranana da kaputren teh serepi pisan kawas biasana leos bae manehna ka emper tukang tapi henteu panggih jeung sasaha. Bubuh Rosa kaheranana barang ngaliwatan kamar Dewi Mayang Sari jandelana bet ditutupkeun sanajan henteu pati rekep oge. Nu mata kreuwas pisan mah barang ngadenge Dewi Mayang Sari gunom catur jeung hiji lalaki. Teu puguh kadengena sora eta lalaki teh da sakapeung mah sorana teh nya ngageternya haros-hos. Bari henteu ngahaja kawas nu dititah ku hatena pribadi manehna ngajanteng handapeun jandela teh. Geus kitu mah apaleun manehna oge yen gunom catur jeung Dewi Mayang Sari teh patih anggana apal kana sorana. Bulu pundukna maruringkak barang manehna ngadenge wangkongan eta dua gegeden teh teu nyana sacongo buuk bat keur sailon rek migawe pagawean anu pohara aebna ceuk rasa manehna mah. Henteu lila-lila mikir manehna teh harita mikir harita keneh geus jadi putusan dina hatena sanggeus nyingsatkeun sampingna belecet bae manehna lumpat ka kadaleman. Kocapkeun pamiarsa ayeuna kaayaan Jaka Winaya. Sageus masrahkeun kudana ka tukang kuda Jaka Winaya gura-giru ka kadaleman rek dumeheus karamana. Kalaresan Kangjeng Dalem nuju calik di Srimangan ti surem pameunteuna bangun ewadnya panggalih. Bangun ajrih pisan Jaka Winaya madab karamana cong nyembah sarta pokna. Jisim abdi ngahaturkeun sembah pangabakti ama. Tapi Kangjeng Dalem teh henteu sasauran kalah ditetep Jaka Winaya teh tetep nu burahay kahuru seuneu amarah Jaka Winaya tumungkul payunan Rama. Winaya, saur Kangjeng Dalem bangun sungkan. Abdi ama, naon bae nu dipigawe ku maneh diparakan serang teh. Sakumaha papancen ti ama, abdi teh memeres kaayaan di eta kampung. Jalaran rakyatna ngabarantah kana titah ama. Ayeuna mah beresnya, saur Kangjeng Dalem ngece. Berkah pidoana ama moal kantos lami deui ki Jatma bade dumeheus ka ama nedap bertobat. Bisa jadi ama teh bisa ngahampura kana kalakuan si Jatma, tapi mustahil ari kudu ngahampura kana kalakuan maneh mah. Kadenge ku maneh Winaya. Kantenan kaharti abdi henteu ngartos, kurang ajar. Api-api henteu ngarti rek nganglos ha. Nah naon anu kedah diangkeun ku abdi teh ama? Naon? Saur Kangjeng Dalem bari cengkat tina pangcalikanana teras ngajambak rambut Jaka Winaya. Sanggeus kitu dicengkangkeun setakerna nepi ka Jaka Winaya nangkarak bengkang dina lante. Pek api-api deui. 100 wanoja gelis menang di aku ku maneh asal ulah ngaganggu eta wanoja. Nada ampun ama. Daya ampun. Jauh-jauh maneh datang ka dieu lantaran hayang di aku anak. Kari-kari maneh kitu gawe. Mulang tarimanya. Kangjeng Dalem parantos ngahumbatkeun sampean
tanganna bade nyepak Jaka Winaya, tapi nya harita pisan datang badega ti kaputren teh luwet leet kesang bari haruha hareho eta badega teh muru ka Kanjeng Dalem teras sumungkem kana sampeanana. Hei, nanaonan ieu teh? Aya naon? Saur Kanjeng Dalem. Kaputren, jawabna pegat-pegat. Aya naon di kaputren ha? Gusti Ayu les kapiuhan. Kaemut ku Kanjeng Dalem meureun di kaputren teh aya kajadian nu tumiba ka garwana harita keneh anjeunna ngagentraan tukang kuda sanggeus tarati breutok bae dilumpatkeun ka kaputren. Ulah lumpat maneh Winaya, maneh kudu nanggung jawab kana kalakuan maneh. Saur Kanjeng Dalem dina tonggong kuda. Jaka Winaya hudang ari badega ka dalaman paciweuh mulasara nu kapiuhan teh. Bari henteu puguh rarasaan Jaka Winaya kaluar ti Sri Manganti terus lempang ngajugjug ka kaputren. Kanjeng Dalem nyangcang kudana di pakarangan kaputren bari ngaraos heran lantaran kaputren kacida sarepina. Anjeunna ngagedig muru ka kamar Dewi Mayangsari barang dugi ka kamar Dewi Mayangsari. Jeun bae anjeunna ngadeg bari bangun nu teu percaya kana titinggalianana ku anjeun. Salirana ngeleper abah hingku amarah nu kagila-gila. Anggana anjeunna ngagorowok. Lain di kieuna ruasna patih anggana katut Dewi Mayangsari. Dewi Mayangsari anu asalna mah semu ogo dina pangkonan patih anggana ngolosod brak bae andi prak bari tumungkul abah hingku isin. Teu sangka maneh teh kolu migawe pagawean aib kitu anggana. Saur Kanjeng Dalem. Nya, saha nu nyangka aki-aki tujuh mulut kawas maneh make mikahayang cawene pantar juag bentang tembal patih anggana. Aing mah mikahayang nu teu boga salaki. Naon bedana awewe nu dikekepan ku aing cikeneh caritana mah boga salaki, tapi buktina mah teu beda tiranda da salakina kajongjonan ngunyah jukut ngora. Kaluar si anggana. Hayu, ceuk patih anggana. Nya di pakarangan kaputren eta dua gegeden teh ngadu jajaten teu wudu ramena bobohan dina waktu aranomna mah duanana oge kasohor jagoan perang. Tapi kakarasa jongjongan oge geus katara yen Kanjeng Dalem teh ripuhun pisan ngayonan panarajang patih anggana masih keneh kakarecang karet bedas tanaga. Sababaraha kali anjeunna ti gogoloncong ari raraina parantos lamokot ku getih tur dina sakali mangsama peureub Ki Patih teh mani meneran pisan kana iga burung Kanjeng Dalem satakerna. Kanjeng Dalem rubuh sarta teu iasa gugah deui kalawan paroman burahay kahuruseuna amarah bari nyepeng badi dina panangan tengen. Patih anggana malikeun salira Kanjeng sajos-joseun rek nawak jajantungna, tapi dina waktu Ki Patih rek nubleskeun badina aya batu ngapelawar tur meneran pisan kana panangan Ki Patih badi teh murag. Licik maneh setan, ceuk patih anggana ka Jaka Winaya anu ngajega teh anu sakumaha jauhna ti dinya. Taya bedana ti maneh tembal Jaka Winaya. Sanajan bari cangcaya kana kakuatan diri pribadi patih anggana narajang ka Jaka Winaya kajurungku nafsu nu teu kawadahan. Tapi Jaka Winaya teh teu ngalawan ngan ukurna kisan panarajang Ki Patih nu geus mimiti lungse. Jengkel Ki Patih teh tanagana dihijikeun pereupna diayun incar palipisan Jaka Winaya oro kaya Ki Jaka teh nyingcat nepi ka Ki Patih ti totolonjong leungiteun kasaimbangan bro rubuh ninggang badina pribadi. Eta badi teh menik kalem pisan pelebah angeunna. Ari Jaka Winaya gura-giru ngagugahkeun Kanjeng Dalem teras dicalikeun di kamar hareup kaputren terila ti harita. Patih anggana gugupay ka Kanjeng Dalem jeung Jaka Winaya nya disampeurkeun Ki Patih nu boloboran getih teh. Isim abdi neda ampun Gusti. Lumaos jalmi doraka harewos patih anggana. Dihampura pisan Patih. Saur Kanjeng Dalem pegat-pegat areut-at. Jaka, hampura paman. Sami-sami paman Patih.
Nya harita Kipatih teh nepi ka mangsana raga paturai jeung nyawa Kanjeng dalam miwarang ka Jakawinaya milari jalmi nu bakal mulasara layon patih anggana. Sanggeus rengse sagala-galana Kanjeng dalam mulih ka kadalaman diiring ku Jakawinaya ari di kaputren harita teh paciweuh keneh mulasara Dewi Mayangsari anu teu emut-emut ti tadi keneh. Awahing bangetnya isin. Sawatara bulan ti harita dina hiji pasamoan kalawan Paroman Marahmai Kangjeng dalam sasauran. Mangga geura sasadiaan pikeun pesta bulan hareup. Kaula teh rek boga karya nyalametkeun tikahna anak kaula Jakawinaya. Ari piminantueun kaula pira aku birog kapan juag bentang. Dina eta pasamoan aya jejaka alangah elengeh bangun arisin tapi ari hatena mah kebeku kabunga nu hese neangan tandingna. Eta jajaka teh tayalian Jakawinaya. Tamat cenah ieu pamiarsa dongeng anu judulna Neangan Bapa. Mudah-mudahan atuh tina ieu dongeng aya sasiereun sabeunyereun manfaatna. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.